Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ngalajengkeun deui ngaos kitab Safinatun Najah kana tata cara nyucikeun najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Salim bin Sumir al-Hadrami rahimahullahu taala fi kitab Safinatin Najah. Faslun ari eta hiji pasal. Al-mughalladatu ari najis mughalladoh tathuru eta bisa jadi suci. Bisa ba'i gosalatin kalawan 7 kali kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun aena najis mughalladoh, jentulna najis mughalladoh, fisikna najis mughalladoh. Ihdahunna salah sahijina tina 7 kali kumbahan biturobin kalawan taneuh. Najis mughalladoh cara nyucikeunana nyaeta ku 7 kali kumbahan dina sabada ngaleungitkeun jentulna najis mughalladoh. Saupamana diletak ku anjing teras aya kerak ngerak tilas ayeuna tilas ciduhna anjing, maka leungitkeun heula eta kerak ciduh anjing teh terus kumbah 7 kali kumbahan. Salah sahiji dina 7 kali kumbahan teh dicampur ku taneuh nganggo taneuh teh ya. Cara nyucikeunana teh al mughalladoh ma tanajjasa minat thahirati ya. Jadi perkara naon bae nu keuna najis nya, perkara nu suci kakeunaan najis mughalladoh, maka cara nyucikeunana teh 7 kali kumbahan sabada ngaleungitkeun ayeuna najis mughalladoh. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa jadi suci birosyil ma'i ku nyepretkeunana cai alih kana najis mukhaffafah mal ghalabati sartana ngalindih. Wa izalati ainiha wa izalatu ainiha jeung ngaleungitkeun jentulna eta najis mukhaffafah. Tah upama najis mukhaffafah mah najis saiki budak lalaki anu can nepi 2 tahun jeung can ngadahar naon-naon selain teh cai susuna cukup dicepretkeun cai sartana eta cai teh ngalindih kana jentulna najis oge ngaleungitkeun kana jentulna najis. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassito tanqasimu eta narima kabagi. Najis mutawassito ala qismaini kana 2 bagian ya. Ainiyatin hiji najis ainiyah wa hukmiyatin jeung najis hukmiyah. Al ainiyatu ari najis ainiyah allati anu laha eta tetep ka najis ainiyah. Naon ainun rupa warihun ambe wa ta'mun rasa. Nah najis hukmiyah najis mutawassito ainiyah mah aya rasa aya ambe aya rupa eta ngaran ainiyah. Fala buda maka temenang temin izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana eta najis, warihiha ngaleungitkeun ambeuna eta najis, wa ta'miha sareng rasana eta najis mutawassito ainiyah. Jadi kudu dileungitkeun cenah rupana, rasana jeung ambeuna. Cekap eta mah ku perasaan urang katingali ayeuna rupana geus eueuh, aya masalah rasa jeung ambeuna mah cekap ayeuna ku ghalabati dzon nya, ku ngalindih sangkaan. Wal hukmiyah tu jeung ari najis hukmiyah mutawassito hukmiyah allati anula launun eueuh rupaan walarihun eueuh ambean. Wala ta'amun jeung rasaan yakfika maka cukup pikeun anjeun jaryul ma
ngocorkeunana cai alaiha kana najis mutawasito hukmiyah. Lamun najisna misalkeunana eueuh rupaan eueuh ambeuan eueuh rasaan cukup ngocorkeunana cai kana najis mutawasito hukmiyah. Para wargi sadayana hapunten bilih seueur kalelepatan tina i'robna tina hartosna. Mung kesimpulanana insyaallah najis mugaladoh bisa suci sabadana ngaleungitkeun jentulna najis mugaladoh ku 7 kali kumbahan salah sahijina nganggotana. Najis muopapa cukup nyepretkeunana cai sarta ngalindih jeung ngaleungitkeun jentulna najis muhofafa. Najis mutawasito atuh aya 2 hukum. Lamun hukumna eta najis mutawasito ainiyah kudu ngaleungitkeun heula rasana ambeuna jeung jentulna. Lamun ayeuna najis mutawasito hukmiyah anu eueuh jentulna rasana jeung ambeuna cukup ku ngocorkeunana cai kana najis mutawasito hukmiyah. Insyaallah nu langkungnana penjelasanan insyaallah saatosna rengse Safinatun Najah bade nganca ka Syifatus Saja nyaeta syarahna Sapina supados langkung jelas deui langkung mendetail deui plus dalil-dalilna. Nyuhunkeun pidoana, nyuhunkeun dukunganna, subscribe akun channel 165 Kitab Kuning. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.